Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu mana ieu encing teh bade neraskeun kana carios Munjung Gondoruo dina seri ka-31. Atanapi ieu seri teh tiasa disebatkeun seri akhir, seri tamatna dina ieu carios Munjung Gondoruo. Kukituna langkung ti payun sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan boh bilihna aya kasamian dina nami, tempat, gelar sareng sajabina nya para mitra. Oge hapunten da ieu dongeng teh masih kene teu acan tepat waktos rilisna. Kukituna kamitra kaum dangu sadayana tong kirang-kirang ngahapunten kangge sim kuring dina ayana. Ya supados tong nyangkolong kana waktos, mangga urang dangukeun wae ieu carios akhirna dongeng Munjung Gondoruo anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, singetna carios kiwari nyaturkeun di waktos peuting. Antawis jam 10 peuting para mitra, memang lembur keur sepi jempling, ukur angin anu ngahaliwir, bentang oge baranang di langit harita, sorot wulan ge caang ngagencelang ku buleudna dina tetepna kana tanggal 15-an. Bah Ajo anu memang keur ngantosan calik dina amben paguritan geus nyayogikeun wedangan jeung gorengan sampe para mitra. Leungeunna teh rikat ngaplakan reungit anu sakapeung aya mencelok kana bitis. Sarung kotak dikorodongkeun bari panon mah ngareret ras ka arah jalanan. Sok inggis teu nempo datangna Mang Yayan jeung Mang Kampleng anu bisi ngetok kana panto hareup imahna. Teu lami kitu para mitra nu diantos teh geuningan datang. Anjeunna kumere sorang ngaweh ka Mang Yayan jeung Mang Kampleng ti paguritan harita. "Yan, dieu Yan, ngalangkungan dieu weh," ceuk Bah Ajo para mitra. Disadaran ku Mang Yayan anu terang Bah Ajo geus ngantos di paguritan ngantosan manehna datang. "Sugan teh ti hareup Bah. Untung tacan ngetrok panto tadi teh nya Mang Kampleng," ceuk Mang Yayan para mitra nu harita bari muru kaguritan dituturan ku Mang Kampleng bari nyeusup. Eta ayam jago teh loba geuning wah. Bangkoknya ieu mah Bah." Mang Kampleng gek jongko bari ningalian hayam dina kandang anu memang loba hayam jagona. Da karesepna Bah Ajo oge dina ngukut hayam jago mah keur sakadar miceun kabosen mun keur taya gaweun di imah para mitra. "Campur Mang Kampleng, aya bangkok nu itu tuh lokal ngan jalu jeung glebegna mah tong disapirakeun sanajan logal ge. Da jago wareng ieu mah Mang," tembalna Bah Ajo para mitra bari nunjukkeun kana kandang anu dijuru. Katingal hayam jago wareng keur anteng ngajanteng ku pangawakan anu gagah para mitra. "Nembe terang abah teh resepkan hayam jago Bah. Sarua atuh jeung kuringnya da kapungkur masami kuring ge ngukut jago. Ayeuna we geus eueuh dumeta anu ngurusna. Aya pamajikan di imah da teu ngarti teuing kana ngurusanana mun kuring keur gawe teh," ceuk Mang Kampleng para mitra. Samentawis harita teu acan ngawitan kana pokok masalah Bah Ajo, ku resep heula ngabahaskeun perkawis hayam jagona Bah Ajo. "Nya Bah, kitu da ari Mang Kampleng mah. Ongkohna ieu teh Mang Kampleng ari ngukut hayam jago mah memang karesepna Abah. Eta Mang Kampleng, Abah mah baheula gaduh hayam jago anu pelung teh geuningan. Nanging duka ayeuna masih aya kenen teu Bah?" Mang Yayan ngiring tembal dina gunam catur harita para mitra. "Geus eueuh Yan. Paeh ku panyakit flu burung teh keur itu teh. Pan kungsi tah keur itu eta panyakit ngajajah ke para peternak hayam gede oge. Ya imbas-imbasna model anu ngukut hayam saeutik ge sami pada paeh ingon-ingonna,"
Tembal Bah Ajo para mitra ka Mang Yayan. Nyamang kampleng ngiring ngadangukeun we bari panonna mah masih anteng ningalian sakabeh hayam-hayamna Bah Ajo. Jadi kabita bah, hayang deui engke mah. Ngingon hayam deui resep ari geus nempo jago teh. Komo loba kieu kawas Abah. Betah ieu mah nempokeunana oge kuring mah bah. Mang kampleng lajeng muruk kana amben. Gek calik disisieun Mang Yayan anu keur nyarande kana tembok para mitra. Janten kumaha bah? Panginten kiwari urang kawitan wae obrolan peuting teh. Meungpeung jagat ge terang. Angin peuting ge nyerecep. Bentang baranang saha anu terang atuh bisa langkung ngajadikeun rasa teteg pikeun Abah dina anu rek balaka. Mang Yayan ngawalan muka carios dina kiwari jeung Bah Ajo para mitra. Yayan, janten singget nama Abah teh geus terang saestuna sigaha jeung pamajikanana. Tembal Bah Ajo singgetna kiwari dikawitan ku cara nepikeun kanyahona ka Manggaha jeung Nyi Santi ka Mang Yayan para mitra. Maksana kumaha bah? Pamajikan Manggaha ge munjung kitu. Taros Mang Kampleng anu janten panasaran oge dumeh nyambet kana ngaran pamajikan Manggaha nembe. Maksana Nyi Santi ka bah? Mang Yayan deui ngiring naros anu mawi sami rasana ku panasaran ngadanguna nembe ti Bah Ajo tadi teh para mitra. Sumuhun nanging punten ya Abah bade naros heula. Kudu nama dipastikeun poe tadi teh sigaha kedah nama gering. Sugan maneh panggih jeung dulungan nyaho kumaha wartosna kiwari. Bah Ajo nembalan bari geus mulai wantun dina hiji-hiji muka kana hal anu dirusiahkeun ku manehna kiwari para mitra. Justru geuning Abah tiasa terang geuning bah. Aya naon ieu teh bah? Justru enjing membasa abdi ka imana nya. Nya manehna teh wandana ge keur gering. Kitu sanes Mang Kampleng. Sumohon bah, lares saur Mang Yayan. Ari Abah tiasa terang kitu kumaha salaresna ieu teh bah? Mang Kampleng jeung Mang Yayan penasaran ku sanyatana Bah Ajo teh tiasa terang kana wartos dununganna kiwari nyaeta ka Manggaha para mitra. Justru eta yan oge Mang Kampleng palebah dieu pangpang nangundang maneh ka dieu teh sabab aya perkawis anu ku Abah bade dibalakakeun. Nanging Abah teh bingung kumaha carana keur urang bisa jongjon ngomong ka anak jeung minantu urang teh yan. Waler Bah Ajo anu palebah dieu mentok geus taya alasan deui keur manehna balaka ka Mang Yayan jeung Mang Kampleng. Nya tuh sok kedalkeun bah. Ari Abah teh kersa ngandalkeun mah boro kuring bisa ngabantos. Pangpangna pan dina kiwari kami ka dieu teh bari ngabantos Abah. Kantenan pisan nyangkut kana kasalamatan balarea oge bah. Ceuk Mang Yayan para mitra. Basana si ganing nyedek keur Bah Ajo kersa balaka ka aranjeunna duaan. Ya kieu yan. Ieu wayahna kedah janten Rusia heula kiwari mah keur maneh duaan. Sabab urang percaya ka maneh duaan moal bakal sulaya jeung bisa nahan ieu Rusia Abahnya. Mangga bah, sing percanten ka kami palebah dieu mah kami moal bakal sulaya komo kudu betus ucap kanu sejen bah. Teges tembal Mang Kampleng oge para mitra ka Bah Ajo harita. Nunjukkeun kapercantenan yen istuning manehna jeung Mang Yayan bakal tiasa dipercanten dina ngajagi Rusia Bah Ajo kiwari. Kieu yan Abah teh kapungkur kantos nganut kasesatan kalawan ngageugeuh ilmu teluh. Saking kunyarina mun emut kajenat kolot Abah baheula. Panginten Yayan jeung Mang Kampleng ge terang lah kana perkawis dongeng kolot Abah teh kumaha baheula. Janten harita rumasa ilmu Abah teh tara keur digunakeun ka batur nu taya salahna jeung kolot Abah mah angin saukur keur nu aya patulah talina hungkul lah ka jelema salaku palaku utami. Saprakna ti dinya Abah geus tobat ku sanyana tobat. Malihan wawan jeung murni ge heureus. Ku Abah dibuka carios kapungkur jenat aki ninina. Numawi da salami ieu wawan mah nembe terangeun eta tehan. Nah Abah teh janji moal bade deui muka kana eta ilmu. Nanging ku carana kamari aya perkawis fitnah nu tumiba deui ka anak minantu Abah. Janten Abah teh sok rusras. Bisina bakal deui janten korban anu sami sapertos aki jeung ninina wawan. Ya jujur we janten kamari wengi teh Abahku susulumputannya.
muka praktek deui ilmu tuluh Abah nu diarahkeun ka sigaha. Arisdol teh kalamanggihan katerangan anu sejenna ngeunaan sahaga jeung pamajikanana teh yan.